macan kumbang sakembaran anu galarang majuna rajang ka lebah nang bule. Tapi oro kaya nang bule anu keur ngagunakeun ilmu puncakna. Harita kacepetan gerakanana leuwih cepet batan panarajang macan kumbang sakembaran. Ngan sakolepat nang bule geus pindah tempat. Panarajang macan kumbang sakembaran saukurkeun ka tempat kosong. Gaur, gaur, datang panarajang macan kumbang sakembaran. Yulat kolepat, plos, plos. Macan kumbang sakembaran gancang ngigilirkeun badana bari mencolong ke lebah nang bule anu geus pindah tempat. Nya cek aing oge neon najan maraneh duaan macan kumbang anu garalak, tapi ku aing geus bisa katebak panajang maneh macan kumbang sakembaran. Goblok sia ah, hasok sia maju dina rajang, kurang ajar sia. Macan kumbang sakembaran tinggal laur pikeun majuna rajang. Sedengkeun nang bule sayaga diri pikeun ngagunakeun kakuatan puncak sapinuhna. Gaur, gaur, kejleng, kejleng. Macan kumbang sakembaran maju dina rajang meh bareng jeung datangna panarajangna macan kumbang sakembaran. Harita nang bule katingali ngacelap terus ngalayang jadi aya di luhureun macan kumbang sakembaran. Kajadian saterusna nang bule ngalakukeun panarajang leungeun katuhu ngahantem kana huluna salah sahiji macan kumbang. Jelak kalayang hiuk cebrot gas. Macan kumbang anu kabeunangan ku panarajang nang bule harita ngagaur bari ngacaweul ka tukang terus ngagedebut maring lemah. Jirimna robah deui jadi regang garing deui. Ukur waktu sababaraha detik macan kumbang anu hiji deui ngaradapan kajadian anu sarua. Huluna dihantam ku panarajangna nang bule. Hiuk cebrot gas, jauh kelebut. Jirim macan kumbang sakembaran balik deui jadi regang garing. Aki rungking pasir gunting, kerung di barung jeung kaget sabab macan kumbang sakembaran anu galarang teh bisa rubuh ngan saukur kedua geprakan bisa diungkulan ku nang bule. Sedengkeun nang bule nyeungserikeun ka aki rungking. Nya cek aing oge neon aki rungking si bau cacing. Hah kurupa-rupa pisan yeuh. Macan kumbang sakembaran eueuh nanaonan keur aing mah anjir. Malukan aing dek heueuh dek sentar dek sieun eueuh anjir. Kabuktian apanan omongan aing ngan sakeak geus balik deui ka asal tah si wabalak teh. Asoklah rek kumade ketak maneh teh aki rungking, aki-aki anu tewel harungsing. Loba pamola pisan ye si akin sok gising. Aki rungking katingali nyelangkeun atawa nyilangkeun sapasang leungeunna di hareupeun dada bari netep seukeut ka nang bule bari nyalita. Nyilaing nang alahnya ngai nang ulai. Hirungking masih ngeleh penguatan ilmu nuhyannya siah wabalang. Semohon. Nah, pencantan. Lajeng? Jadi lamun nyilaing uga nguatan anu hebat unu mampu ungkulan kekuatan ilmu halu diutaan ulewek. Nu leres atuh sete ngomong terus bebeun wajeng ngengklak sagarupa sete. Heuh, hasok.
udah tibatur lupina mah kapungkurna tewas pelawaknya boleh jangan dora-dori mangga lah ngomong disesuaikan jengeng kelaka ieu mah ieu aki-aki si baurang sing dasar laki-aki celepeung maneh mah rek ngagunakeun ilmu naon wae oge pek teh teuing anjir pokona mah ku aing bakal diladenan aki-aki rungsing hasok maneh rek ngagunakeun kakuatan ilmu naon deui sia maneh dasar celepeung aki-aki kalau kahulang kitu seteh omat ngomong tong berjengeng kelak sakarupa seteh aing mah sok kegeran aing geus sabar yeuh hayang geura dirubuhkeun ku anu dilawan aki rungking ngagerakeun sapasang leungeunna nu disilangkeun di hareupeun dadana terus disurungkeun ka hareup bari nyarita ditujukeun ka Nang Bule ayeuna Rungking bakal ikutin sia ulah ajar panjang yakin nang tai sia itu batang inaing bakal ngeheng bakal tutung sehingga areng yang ulang ajar ulang ajar sih nyepelekeun kana ilmu aing rasakeun ye ngakuatan ilmu sagara api hiya Nang Bule jadi kageteun waktu sakujur badana dikuriling ku seuneu anu ngagugudag nu jarakna salengkah tina tangtungan badana. Seuneu anu ngagugudag ngurelingan badan Nang Bule teh beuki tambah ngagedean meh sajajar jeung jangkungna meh sarua jeung Nang Bule. Malah eta seuneu teh ngageser maju lalaunan ngadeukeutan tangtungan badan Nang Bule. Sedengkeun Nyai Sarikit si pedang hangit mah keur ngalaksanakeun pancena nyata nyadarkeun Guntara jeung Nyai Kintamani Katut Purbaya anu can sadar tina kapaehanana. Harita Guntara jeung anu sajena jadi saladar deui ku Nyai Sarikit. Diajakan caricing di tukangan Aki Rungking bari ngabandungan kana kajadian anu keur lumangsung dina waktu harita. Nang Bule anu dikurulingan ku seuneu anu ngagugudag anu terus ngagedean jeung ngageser maju ngadeuketan harita karasa ku Nang Bule ngaheab panas kana sakujur tangtungan badan Nang Bule. Tapi Nang Bule anu keur ngagunakeun ilmu puncakna harita di luar dugaan Aki Rungking. Nang Bule ngalakukeun gerakan kawas pangal dibarengan ku kakuatan puncakna anu sapinuhna. Muterna badan Nang Bule nimbulkeun angin anu nembarkeun hawa tiis. Seuneu anu ngagugudag ngurelingan tangtungan Nang Bule jadi pareum. Yuk yuk. Seuneu anu ngagugudag pareum saharita. Aki Rungking Pasir Gunting jeung Nyai Sarikit kitu di anu sejena. Pada karageteun ningali Nang Bule mampu ngungkulan kakuatan ilmu sagara api. Sedengkeun Aceng Jeprut jeung Non Alina anu ngabandungan kana lumangsuna kajadian jadi kapopohokeun geus teu merhatikeun kaayaan Jakawanara. Duanana can ngeuh mun Jakawanara dibawa ku Trenggono jago Gunung Bromo sabab Aceng Jeprut jeung Non Alina anu pogot nyaksian kana kajadian anu meh mangsa Aki Rungking ngagunakeun kakuatan ilmu gaibna. Non Alina anu harita kadenge cumarita. Ing ngaros kaget.
aneh. Sungguh tidak masuk akal pada percandungan yang aneh seperti ini, Kang Aceh. Ik naman baru pertama kali melihat ada itu si Aki Rungking menggunakan kekuatan yang aneh, akan tetapi ik hampir tidak percaya itu anak laki-laki yang punya nama Nang Bule sudah mampu mengatasi ada dina keunggulan sanes. Bukan begitu, Kang Aceh. Terus terang nu disaurkeun sama non Alina teh memang betul. Betul. Kang Aceh oge baru sekarang, baru ayeuna nih ningali ilmu nu aranes seperti begitu mah non. Terus terang Kang Aceh mah kan ini kejadian teh terasa mimpi. Terasa mimpi jeung Nang Bule anaknya Jaka. Terus terang kemampuan Nang Bule itu di luar dugaan sih. Sebab Nang Bule bisa mengimbangi kekuatan ilmunya si Aki Rungking gitu non. Well. Ya, memang harus betul Kang Aceh. Kita orang jadi penasaran hoyong ngebantungan ending dari pertandingan ini. Siapa nantinya akan menjadi juara atau yang akan unggul itu diperhatikan Kang Aceh. Si Aki Rungking masih cicet berbincang dengan Nyai Sarikit urang terus ngabanungan non Alina jeung Aceh Jeprut ngusirkeun di panetepna ka tempat lumangsungna tarung. Harita katingali aya Nyai Sarikit si pedang hangit anu keur nyarita ka Aki Rungking. Kurang ajar si Nang Bule. Kekuatan jeung kamampuanna bener-bener di luar dugaan. Kekuatan ilmu sagala api nu digunakeun ku Aki tetela bisa diungkulan ku si Nang Bule ningan. Ningali kana ieu kaayaan mah rek kumaha sikap jeung tindakan Aki ki. Aki Rungking pasir gunting. Mahulang kasih ganu keur mikir gitu nate sabab geus teu boga kakuatan ilmu gaib anu sejen kajaba kakuatan sagara peteng. Aki Rungking narik napas panjang bari terus nyarita. Aki bisa menggunakan ilmu nuhyanina. Tinggal ilmu segala penting anu akan dimulai gitu. Jadi orang nggak pilihan kan mati ulu ngenjat tinggalkan tempat-tempatan gitu. Itu ali sekijilan akibah anu bakal mampu ukulan ilang ulema nyaeta si janggal hawu anak ikmah rangkas. Jadi maksud Aki mah Aki enak rek ngagunakeun kekuatan sagala peteng ki. Anu saterusna urang bakal ngaloskeun diri ninggalkeun di tempatan kitu ki. Aduh, maksud Aki teh urang teh buru-buru ngisi dia kitu ki. Aki Rungking umut petus ngajawab. Itu Nyai kekuatan digunakeun ulang-ulang bisa diukulan Aki. Ulahila mangsangkeun ge Aki tubaga jilat. Jadi wayahna ulang kudu ngancang tinggalkeun ieu tempatan dari irungan dinding. Dari itu Nyai Nang Bule ningali Aki Rungking jeung Nyai Sarikit kalaka ngobrol jadi penasaran hatena. Delila Nang Bule terus nyarita ditujukeun ka Aki Rungking. Si laki ungkel ya. Mae teh rek nuliskeun tarung atau rek ngobrol? Aki kicimpring. Mane teh geus teu untupan nya nuliskeun di tarung. Ngomong beujeng ngengklak nanahaonna teh dadang ngalawak. Teu lucu teh. Atawa rek ngagunakeun ilmu nu sejen.
mah bisi aya keneh ilmu sejenna kitu tah anu leuwih aneh hasok geura gunakeun ku maneh aki-aki koplok aing hayang kere tarung ye Aki Rungking maksakeun maneh nutupan rasa sentar bari musyurkeun panentepna kaneng bule teu lilatus nyarita. Ilaing pantong alaya ang uli. Iya inyan rajan agus galaksya ngoplok. Hirungking masih kene aku yang mampu teruskin iya tarung. Oh, masih kene mampu. Mohon say atuh pami kitu mah urang teraskeun manawi tong seueur ngajedog jeung aing mah saperti ngalengse. Dengan kenalah siya goblok. Si Rungking masih kene boga kekuatan ilmu anu lebih hebat anu bakal terjadikan si lain bingung timbangan kekuatan ilmu. Oh, nih hampang aingnya capek mah nya. Abdi mah kumabuk tosna we lah. Maneh mah heueuh. Aya pisan bacot anjir dasar aki-aki lieur. Tadi ge maneh geus 2 kali ngagunakeun ilmu nu aneh. Tapi teu matuh. Jadi we majus, gelingan majus, penyus. Aki Rungsing. Bisa diungkulan ku aing geuningan ilmu maneh teh aki kicimpring. Asok ayeuna maneh rek ngagunakeun ilmu naon deui lah. Ku aing didaguan anjir. Aki Rungking Pasir Gunting ngangkat sapasang dampal leungeunna ka luhur dina kayaan sapasang dampal leungeunna muka bari musirkeun perhatianana ka nu lawan harita Aki Rungking nyarita. Ayeuna Rungking bakal ngagunakeun ilmu sanelusna ilaing bakal ngaget ang ule. Halusnya nelusna ilaing oge bakal imbangan kekuatan ilmu segala pedang. Oh, syawon say. Aki-aki bapak bola bujur mau jadi ente-ente naon teh. Sok atuh ilmu naon? Ilmu segala pedang. Oh, sabi atuh. Iya. Sapasang leungeun Aki Rungking nu diacungkeun ka luhur katingali ngakeuleter. Kajadian saterusna mata kaget jeung aneh. Sabab taneuh disabudeureun eta patempatan jadi semu anu euneur. Saterusna kaayaan anu tadina caang ngajadak jadi reueug. Geus kitu terus jadi poek mongkleng buta rata teu katingali naon-naon. Non alina jeung Aceng Jeprut puguh jadi karageteun karena eta kajadian. Sabab kayaan jadi ngadadak poek mongkleng seperti kitu. Non alina nu harita kadengikeun cumarita. Oh my God. What? Bagaimana kumaha ini Kang Aceng? And kerajaan jadi gelap gulita seperti ini, ek hendak tiasa ninggali apapun juga, and harus bagaimana kumaha kita orang sekarang, Kang Aceng? Terus terang Kang Aceng ge ngerasa kaget jeung aneh itu non. Ini mendadak mempoek ini. Aduh, sampai-sampai curug. Kang Aceng juga tidak ketinggalan, apalagi curug yang ini nih, malah sempat neangan obor ini mah nih, sampai poek begindang. Terus terang non alina tetap tenang ya, kudusieun kusaha tenang, kan ada akang, terus terangnya Kang Aceng, kudusieun kusaha tenangnya. Aceng Jeprut nyobaan nenangkeun non alina sangkan tetap tenang nying hareupan kajadian seperti kitu. Sedengkeun nang bule sanajan sarua
ngerasa kaget jeung aneh ku kaayaan anu ngadadak robah seperti kitu. Tapi kakagetan Nang Bule henteu lila. Harita Nang Bule mancuhkeun di tangtunganana. Saterusna musirkeun kakuatan puncak sapenuhna anu marangan geteran sorana anu nyarita semunga gero ngajadikeun geteran sorana Nang Bule ngeundeurkeun sabuleun eta patempatan. Kekuatan ilmu puncak Nang Bule nu dipusirkeun kana kakuatan sora harita caang deui. Sorana mampu hungkulan kekuatan ilmu sagara peteng nu digunakeun ku Aki Rungki. Kajadian saterusna kaya nu tadina poek pongkleng balik di kasal. Tapi Nang Bule jadi kerung bangun anu bingung. Sabab Aki Rungking jeung anu sejena geus eueuh di patempatan. Beuki nambahan rasa kakagetna Nang Bule waktu ngarelet ka lebah Jakawanara geus eueuh di tempatna. Anu masih keneh aya di eta patempatan teh kali tinggal Aceng Jeprut jeung Non Alina. Nang Bule anu geus leler amarahna. Harita kayana jadi normal deui dina karakterna Eyang Buana Putih. Harita Nang Bule terus muru nyampeurkeun datang ka tempatna Aceng Jeprut jeung Non Alina. Sageus sadeukeut terus carita. Ari dupipu itu eta teh naon nya? Abdi kirang terang. Terus Kesakedap manawi aya nu uninga pun Bapak angkat ka mana nya? Aceng Jeprut jeung Non Alina silih rerek. Maranehna duaan ge kakara ngeuh mun Jakawanara tetela geus eueuh di tempatna. Aceng Jeprut netep ka Nang Bule baritus nyarita. Selang Mang Aceng ge jadi kaget ya. Ningali Jakawanara taya di tempatna, bener teh. Terus selang Mang Aceng jeung Jaka bapa didinya teh geus asa jeung dulur gitu. Terus selang ku ayeuna aya kejadian Mang Aceng oge jadi bingung gitu. Bingung. Bener teh. Non Alina milu nyambungan caritaan ditujukeun ka Nang Bule. Ek oge sangat merasa bingung. En cica mengerti Kang Jakarta ada di tempatnya. En jadi ek terlalu memusatkan perhatian ke kejadian yang tadi berlangsung. En jadi ek tidak tahu kemana Kang Jaka pergi. En ek juga termasuk Caman Jaka dengan ayah Nang Bule. En ek bersyukur sekarang ek bisa bertemu dengan putranya Kang Jaka. Nang Bule ngahuleng ngaragamenang. Bangun anu bingung mikiran nu jadi bapana bet eueuh tidinya. Bet eueuh nu nyahueun ka mana inditna. Nang Bule muterkeun panetepna ka sabudeureun eta patempatan betus nyarita. Nah kemana amatnya? Beuteung aya nu uningaeun kamana angkatna. Padahal abdi teh tos bingat ditepangkeun salengpun Bapak Mang Aceng. Terus serang cek Mang Aceng mah ngobrolna tong bali nangtung kawas kieu jeung tong seri sagalupa tuh. Terus serang cek Mang Aceng mah bali ngaluhkeun ka capek. Tadi geus talung urang belah dinya
nang heh eta supaya ngeunah gitu ngobrolna beradinya tah bener teh. Aceng Jeprut ngajakan nang boleh ngobrol di tempat anu dianggapna marenah. Harita tiluanana terus ngariung dariuk dina handapun tatangkalan. Aceng Jeprut anu harita nuliskeun obrolanana. Terserang Mang Aceng geus dibere nyaho ku Jaka boga anak lelah nang bule. Terserang teu disangka ina Mang Aceng kan bisa panggil jeung nang bule. Terserang Mang Aceng jeung non Alina kitu deui bapa nang bule sedang berjuang ini teh. Sedang berjuang babarengan sarta ngahaja cicing di tempat musuh bener teh. Non Alina harita milu mailan caritaan. Memang leres betul sareng Mang Aceng juga kan Jaka nuju sedang bersandiwara di tempat musuh menjadikan musuh dalam selimut bagi di pihak itu orang. Kita orang langsung saya bisa jelaskan kondisi masing-masing kita orang anu berkaitan dengan perjuangan kita orang Nang bule ngabagikeun paneuteupeuna ka Aceng Jeprut jeung non Alina beuteus carita. Nu disaurkeun ku Ceu Non ku abdi kahartos Ceu. Ayeuna abdi bade ngajelaskeun ngeunaan jujutan diri abdi cingawitan ngantunkeun alas Dangyang Purwa. Barabat harita kunang bule dicaritakeun rupa-rupa kajadian jeung pangalaman nu karandapan. Ti harita indit barang jeung ayu manganti anu jadi indungna. Ti mimiti lunta ningalkeun alas Dangyang Purwa tug tepikeun ka harita. Aceng Jeprut ngabandungan kalayan daria jeung pinuh perhatian kana carita nang bule. Sanggeus ngarasa cukup ngajelaskeun sagarupana nang bule mungkas caritanana. Da janten kitu lalampahan abdi mah Mang Aceng oge Ceu Non tumali sareng perjuangan ngalawan balisan Warangkas Jaya mah. Mudah-mudahan bila Santi aya dina kalancaran nyusun kekuatan balisan Darmayuda. Serang ayeuna giran Mang Aceng anu bakal nyaritakeun ti mimiti panggih jeung bapa nang bulenya. Serang dempikeun ka waktu ayeuna kan kudu dijelaskeun juga bener teh. Terus serang ayeuna giliran Mang Aceng anu rek ngaguar caritaanana. Jadi bagieu ye bener teh. Giliran Aceng Jeprut anu ngaguar pangalamanana ti mimiti panggih jeung jakoanara tepi ka harita. Beres Aceng Jeprut ngaguar pangalamanana, non Alina milu ngajelaskeun kaayaan dirina ti mimiti datang ka paguron lintang jagat tepikeun ka waktu harita. Sanggeusna masing-masing pada ngaguar kajadian jeung pangalaman sewang-sewangan, harita nang bule ngagerakeun atawa negerakeun ka hanyeluna tumali jeung kayaan anu jadi bapa. Abdi teu kinten hanyeluna ieu teh. Margi kayaan pun bapa anu teu terang kumaha nasibna. Sadang naon margina teu aya di tempatna. Upami memang ngahaja angkat ngantunkeun Mang Aceng sareng Ceu Non bet asa pirakunya. Margi ama Jaka sareng Mang Aceng kitu deui Ceu Non apanan sasarengan. Ya terus terang eta pamikiran teh sarua jeung Mang Aceng gitu bener teh. Terus terang mun kitu mah ama Jaka teh aya rumawa bener teh. Kan rumawa ieu dugaan Mang Aceng mah. Terus terang nu jadi bingung keur Mang Aceng mah naon sih maksud jeung
tujuan anak megajeng bawa ama jaka segarupa bener teh Non Alina milu meran cerita. memang leres betul and juga gaduh pemikiran and dugaan ya bisa saja ada orang yang punya gaduh kepentingan sama Kang Jaka and kisah orang untuk ajan terang maksud dan tujuan itu orang membawa Kang Jaka segala macam apa itu tujuannya I don't know Nang bule ngabagikeun paneutupna ka Aceng Jeprut jeung Non Alina. Harita nang bule boga pamikiran rek neangan lalatan nu jadi bapa. Sarta hayang mastikeun saha jalmana anu geus mawa Jaka Wanara nu jadi bapana. Nang bule harita nyarita deui. abdi nganuhunkeun sareng ngaraos bingah we sabab ayeuna tos ditepangkeun sareng Mang Aceng oge sareng Cik Non Alina. Abdi ngaraos panasaran kana kayan pun bapa. Janten abdi ayeuna mah bade milarian laratan sareng masikeun saha jalmina sih nu tos janakun bapa. Terus terang Mang Aceng ge bisa ngarti lah kana perasaan nang bule dina waktu ayeuna. Bener teh. Terus terang keur Mang Aceng mah mendukung banget sih, mendukung sepenuhnya karena eta pamalsudan teh, bener teh. Terus terang Non Alina ge pasti mendukung kan, Non? Well. Cantos ngiring mendukung ngiring mendukung karena tujuan nang bule and tentu saja sareng Kang Aceng sangat berharap secepatnya itu Kang Jaka tiasa kependa kejui dalam keadaan selamat ngat kali gitu mah abdi bade ngeureuh ayeuna we Oke, pamit tos pendak sareng bapa, urang tos bakal ditepangkeun deui nya. Apanan urang tos janten wargi nya Mang. Terus terang memang bener eta carita lang bule teh nang. Urang ayeuna kan geus jadi friend ya, betul teh. Jadi friend jadi teman lah, bener teh. Terus terang Bang Aceng jeung Non Alina mun teu keur nyandi warama ya pastilah bakal milu babarengan yang ngalatana Aman Jaka bener teh. Nang bule cengkat nangtung. Kakarage nang bule lempang dua lengkah jadi ngaraneg eureun lengkahna sabab harita